Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah, hiji nu wenang di Allah, jadi jumlah 40 hiji. Opat nu wajib di Rasul, opat nu muhal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul, jadi jumlahna salapan, salapan jeung 40 hiji, jadi jumlah 50. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Aya heubelanggeng beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan zatna, hiji Allah dina zatna, hiji na sifatna, hiji pada melanana, kawasa kersa uninga sareng hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa nu uninga nu hirupna, bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh, jadi sadayana anu wajib 20. Adam hudus fana mumathala lil hawadisi, ihtiyaj ta'adud al ajzu karaha, jahlun maut somam umyun bukmun ajizan karihan, jahilan mayitan asama a'ma abkama, eueuh anyar ruksak sarupa rejeng nu anyar, butuh kana tempat sareng butuh kanu ngayakeun, bing bilangan zatna sifatna sareng damelna, apes kapaksa bodo maot torek lolongna, pire bukti Allah anu apes anu kapaksa, anu bodo maot torek lolong anu pireuna, wenang di Allahna midamel barang nu mungkin, taya anu wajib midamel barang nu mungkin, sifat sidik amanah tabligh sareng patona, sifat kizi
wajib khianat kitman sareng bilada bener kapercaya ngadugikeun sareng pinter bohong cidra nyumputkeun sareng balat wenang di rasulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulam saja bina